Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangun hisareng pidangan dongeng Sundanya. Udah ngedongeng di urang deraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jawarati Gunung Halimun. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kadongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagarupina nya tong ila pirojong ditaroelan tombol sukre atuh mangoge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangu keuni kumaha terasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si bado gerompang sok kaparayun sadayana. Bener we tekung siliraku sabda teh geus katempo aya anu datang saurang lalaki kolot make baju sarua hideung timiti buuk jeung bulu teh geus katempo barodas kabeh. Moal salah deui geus pasti cenah eta teh Bahwira Sabah teh ya. Tetela bener geuning datang oge Bahwira Sabah teh. Aing kudu sajaga diri kaya kieu mah. Tatan-tatan yang hareupanana. Ceuk sabda kituna teh laju eta taki pinuh ku kawaspadaan. Sabda oge hanteu wani gagaba yang hareupan Bahwira mah. Taturkeun Bahwira basa nempo aya saurang jajaka ngora anu keur nangtung pancu. Bahwira oge geus yakin moal salah deui eta teh pasti cenah sabda. Boa-boa itu jelemana teh nu ngaran si sabda teh geuningan masih keneh ngora. Budak kamari sore. Keun sia. Ku aing bakal ditarajang heula we ku cara lemes. Hayang nyaho ceuk Bahwira reg ngaraneg bari tekung sila kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Sabada mapatkeun ajian dak sakala rarasaan sabda mah kaayaan alam teh bet jadi robah. Bumi alam jadi inggeung angin katempo mani motah. Tatangkalan bating pelenoy dang daunan nepi ka rabeng atuh bakating kutarik-ketarikna angin. Gelegar sora guluduk patutur-tutur mata kawer. Ugu we sabda teh mani kagetna cenah ujug-ujug ojol-ojol. Kaayaan teh nganadak jadi robah. Sok padahal kapan bieu mah eueuh kajadian naon-naon. Nah jadi kieu ieu teh. Kapan tadi mah eueuh nanaon? Kawiri-wiri Bahwira datang. Jadi kieu. Ceuk sabda mimiti sadar kana kaayaan. Tekung silangeng kadenge sora Bahwira. Sorana mani handaruan. Hihihihihi. Ieu aing datang sabda. Asok kira ungkulan pengawas aing deuleuh. Hihihihihi. Sakedeung deui sia bakal binasa sabda. Sabda nu keur ngarasa aneh ku kaayaan basa ngadenge eta sora teh hanteu ditembalan tapi gentak meureumkeun panonna. Hate jeung pikiranna teh manteng museur ngosongkeun tina rupa-rupa parasaan jeung rupa-rupa dedengean anu hanteu pararuguh nu akhirna mah kaayaan nu tarina jiga aya lini gede teh ngaradak leungit angin ngaradak sirna sora guluduk oge suwung. Kiwari mah kaganti ku sora-sora satu peuting anu reang we patembalan jeung bada baturna. Ari geus kitu mah nya atuh sabda teh beuntak. Alhamdulillah. Tetela nu bieu teh ukur dedengean unggul, ukur rarasaan unggul. Hampir we aing teh beunang katenung Bahwira geus ngayakeun serangan gaib. Enya aing kudu leuwih waspada ieu kaya kieu mah. Bener we tekung sila teing ti manajolna. Ujug-ujug aya gulungan seuneu anu sagede bal. Rek nyamar we kana beungeut sabda.
Puguh we sabda teh atuh mani ngarajuk kaget. Ngan bae sabda teh henteu cireureun. Sakilat harita mesat bedog si rompang. Dipake mapak datangna eta gulungan seuneu. Seret! Gulungan seuneu teh beunang disabet. Atuh balukarna teh mani pohar da eta we. Gulungan seuneu teh nepikeun ka Mancawura jika durukan nu diawurekeun we. Atuh sabda teh mani reuwas langsung ngagajreng ka tukang. Ai, nah seuneu naon. Heula, untung aing bisa ngungkulanana. Lamun sekeuna teh matak cilaka. Ceuk sabda bari taki-taki deui we bari hate jeung pikiran teh tetep cecem taya kasieun saeutik oge. Kayakinanana beki kuat, sadra sumerah kanu maha gagah kanu maha kawasa. Sedengkeun ari Bahwira anu geus 2 kali ngayakeun serangan gaibna. Puguh we atuh basa sabda masih keneh tagen teh ngarajuk kaget. Lantaran teu sangka cenah sabda teh masih keneh bisa ngungkulan. Sok padahal geus loba jago jeung jawara anu geus kateter. Nepikeun ka eleh jajaten, henteu mampu atawa sanggup ngungkulan serangan gaib Bahwira Sabah. Anak kitu mah cenah eta sabda teh lain jalma samanea. Lain budak ngora biasa. Bahwira oge kudu muji kana kahebatan sabda. Tapi pikeun Bahwira mah jadi beki penasaran. Teu sangka si sabda teh boga antina geuningan. Masih bisa ngungkulan serangan jarak jauh aing. Sok pada teu saeutik. Jago jeung jawara anu sejen mah geus pating jarung kowe. Tapi eta si sabda mah masih keneh tagen. Tapi keun ku aing bakal diserang deui. Hehehe. Ulah disebutkeun ngaran si Wira Sabah. Lamun henteu nebikeun ka bisa ngabinasakeun si sabda. Bahwira Sabah teh yakin kana kemampuan dirina. Geus kitu mah laju mapatkeun deui ajianana. Katempo kiwari madam palengan teh direngkepkeun we diteundeun luhureun sirah. Sabada rengse mapatkeun ajianana. Kadua dam palengan teh didorongkeun ka hareup. Wus! Aya kakuatan anu henteu katingali. Tapi bisa karasa ku sabda. Aya kakuatan nu kacidarongkana. Arek nemrag kana awakna. Sabda nu geus sayaga diri manehna teh henteu cileureun. Laju we meuremkeun deui panonna hatena tetep anteng banteng. Nganteng kadat anu murebang alam. Tetep ngait ka Gusti anu Maha Suci. Basa kakuatan anu henteu katingali nemrag kana awak sabda. Aneh jika ayat ameng we anu ngahadang. Jika nemrag benteng anu kacida wadalna, anu pamohalan bisa katembus. Beledag kadenge sora anu ngapeledag. Bari jeung dibarengan ku awak Bahwira anu ngacengkang ngajol ka tukang. Nenggara cadas jadol teh. Teteh lah si sabda teh boga kekuatan bikeun ada serangan gaib aing nu pohara kacida kuatna. Nah ilmuna naon? Jelas-jelas ieu mah bisa ditarajang jarak jauh. Kudu ditaraga langsung. Kitu teh Bahwira laju cengkat. Geus kitu mah manehna wancuhkeun di tangtunganana. Ngatur renghapan napasna. Sapada ngarasa kaayana geus pulih. Bahwira teh nyampeurkeun ngadeukeutan ka sabda. Kiwari mah cenah kudu ditaraga langsung we sabda teh kudu digelutan. Keun we cenah nahan nepikeun ka mana eta kahebatan sabda teh. Hayang nyaho rek diajak galungan we. Pada-pada nembongkeun kaahlian dina seni usik. Pada-pada nembongkeun kamaheran dina ulin jurus. Bahwira jeung sabda kiwari mah geus adu hareupan. Duana teh geus silih teuteup. Bahwira mencrong antepna ka sabda nebarkeun sima pangabaran. Amun seug jago biasa mah geus pasti moal teu ngeper atuh. Bakal gimir kakara nempo sorot panonna Bahwira. Anu sakitu seukeutna perbawana matak dipikasieun. Tapi beda deui ari keur sabda mah. Murid tunggalna Ki Jatemika henteu ieu gimir sok emosieun. Kaayaan hate jeung pikiran sabda mah tetap tenang, tetap jejem we. Bari teh kung silila sabda teh muka caritaan. Bagea Bahwira.
Nuhun. Abah geus datang nyomporan kana parangtang ti kuring. Sor ayeuna mah urang ijen jajaten. Urang buktikeun nah sah di antara urang teh anu leuwih punyul, leuwih unggul, anu payus jeung pantes disebut jago, anu merenah disebut jawara. Teteh sia teh wanian oge sabda euy. Dewek muji kana kawani maneh mah. Tapi ulah wakat teh holo deuleuh. Kangaradan yang hareupan si Wirasabah. Ulah arek disarwakeun jeung yang hareupan si Barjan jeung si Suta. Anu leuwih teulang geus ajal binasa ku si laing sabda. Sia ulang ngimpi. Budak kamari sore hayang bisa ngelekeun aing. Kuring nyaho. Abah teh jago nu geus kasohor. Jago kolot nu geus asaku pangalaman. Kawentar gagah jeung sakti ngan hanjaka. Gagah-gagahan jeung kasaktian teh dipake salah abah mah. Derebet jadi goromolan anu nyangsarakeun rahayat. Abah geus luar tina tetekon salaku jawara anu sakuduna mah pangarti jeung pangabisa teh dipake tulung tinulungan ka sasama, ngabelaan anu lemah, ngabelaan rahayat. Ku kituna kuring mama arek sieun moal arek mundur ku jawara pantar abah. Hiji jawara nu geus sasar lampah sok sanajan abah kawentar gagah. Sing inget manusia mah eueuh nu gagah pasti bakal boga kalemahan. Sokomo lamun dina jalan salah beda deui jeung kuring. Kuring mah nincak dina jalan anu lempeng, ngabelaan rahayat, ngabelaan nagara jeung bangsa anu bakal toh pati jiwa raga demi kepentingan balarea lain demi kepentingan pribadi. Nah sia teh cacapek sarupa kitu sabda. Nah sia benerna teh jeung naon mah gesudna tuh bet nangtang ijen jajaten batu tunggalan ka aing sagala rupa. Lamun abah hayang apa? Lamun abah hayang nyaho, tujuan kuring mang hiji nyaeta hayang numpes kajahatan, hayang numpes gerombolan anu salari geus nyangsarakeun rahayat, ngaganggu kana keamanan negara. Gerombolan di Kadupungur kudu hancur nya. Cara sejen iwal ti kudu ngancurkeun heula anu jadi kekuatan di Kadupungur, anu jadi jaduk gerombolan di Guha Coblong. Nyaeta abah sorangan. Lamun abah hayang apa? Kuring memang jawara. Kuring urang Ciparai heubeul ditutugan Gunung Halimun anu kiwari. Kuring oge bagian tina tentara anu dumuk matuh di Cikembar anu sakedeung deui bakal ngancurkeun gerombolan di Kadupungur. Ugue atuh Bahwira teh basa ngadenge kecap-kecap sabda anu sarupa kitu. Panona mani katempo molotot, untuna mani kakarot, awakna mani ngakirir, bakatingku amek. Teu sangka geningan sabda teh tentara anu keur nyamur dina enggoning nareka pikeun ngancurkeun kakuatan gerombolan di Kadupungur. Kurang ajar sia sabda. Ngalajokeun ka aing deuleuh lamun seug nyaho sia tentara. Montong kikian mending oge perang hayo. Datangkeun pasukan sia sakumaha oge bakal ditada deuleuh. Teu kudu ngalibatkeun jalma loba. Cukup urang duaan bae. Kapan lian ti kuring teh tentara, kuring oge jawara. Kapan sarua abah oge lian ti pupuh gerombolan, abah ge jawara. Ku kituna urang rengsekeun ieu pasoalan teh ku cara anu leuwih nyatria. Lamun seuk di antara urang aya nu nepikeun ka ajal binasa, urang ajal binasa dina kayaan nyatria. Urang salaku jawara, jawara anu sajati. Sok urang teruskeun ayeuna mah urang tarung ieu jajaten nepikeun ka anggeus-anggeusan. Asok sia jahanam. Waing siang geus moal brek dibere ampun. Sia bakal kojor, bakal dicacat di walang-walang. Pek wae arek dikumahakeun oge. Ngan bae kewajiban kuring mangabela diri. Perkara eleh jeung menang, urang sanggakeun wae ka Gusti Maha Suci. Tapi satungtung kuring nincak dan jalan bener. Kuring mama arek sieun, bakal teuneng jeung ludeung, moal arek rempan ku aja. Tada sia sabda. Hah? Iya. Seak gajleng Bahwira sabate mihran majuna rajang gerakana mungguh cewet jeung ngabahayakeun. Tangaranan panarajang jago kolot anu geus kasohor atuh. Lamun seug lain sabda anu nyang hareupanna mah ku kakarasa geperakan oge moal teu geus ngajungkal atuh.
Sedengkeun ari sabda mah atuh rikat. Panarajang Bawira Sabate ditadah ku kadua dampaleunna. Geduk, yes! Dua bentrokan kekuatan diadu ngaliwatan leungeun masing-masing. Jarek-jek, duanana pating jarek-jek. Sabda kadorong aya kana tilu lengkahna. Sedengkeun ari Bawira mah ukur mundur salengkah netelakeun. Bawira Sabate mibanda tanaga jero anu leuwih punjul badan sabda. Pangaranan jago kolot nenggeus asa ku pangalaman. Katurug-turug nyidem kekuatan gaib anu pohara luar biasa. Basa mireungeus sabda ngabangking laju nyusul tepus panarajang Bawira Sabate mihilandi majuna rajang celat kalayang. Yuk, peureup teh arek ngahantem kana careham. Tapi sabda sakilat ngagilikeun beungeutna plos atuh. Peureup teh nyamos meh-mehan we Bawira Sabate kabawa ku tanagana sorangan. Sabda basa mireungeuh Bawira Sabate awakna rada nyoloyong ka hareup laju we atuh meta. Dampal suku katuun terek dipake nyejek kana iga burung. Tapi lain ge Bawira Sabate atuh ari kudu kabeunangan mah gentak ngagajleng ngagiwar plos. Dampal suku sabda teh ukur nyamoskeun kana tempat kosong. Basa nyaho panarajangna bisa disingkahan. Sabda oge nyusul tepus suku panarajang susulan. Dina tata gerak jurus silat bendrongna. Leungeun kencana kiwari mah ngalakodor rek notok kana dada. Sakali ieu mah Bawira teh henteu kaburu ngagiwar. Bawira geus kapalingan gerak atuh sabatai leungeun kenca sabda teh keunang ngajebrod kana dada. Jebrod! Tapi sok sanajan totogan leungeun sabda teh keuna kana sasaran. Sabda oge ngacenghok kaget lantaran musuhna teh tagen. Henteu oyag-oyag acan sok omong ngagero nyeri mah. Nganung harti Bawira teh boga daya tahan anu kacida kuatna. Rasakeun sia sabda. Wawales di aing kurang ajar. Sabot sabda keur ngahuleung. Atuh Bawira Sabate ngagajleng narajang kiwari mah dina kacepatan gerak anu kacida hebatna. Tapi sabda ge henteu cicingeuh. Gentak ngabendung eta panarajang geduk das bangkieung. Sabda nu ngabangkieung ka tukang. Dina kayaan sabda ngabangkieung ka tukang. Bawira Sabate nyusul tepus panarajangna antuk nama. Tajungan Bawira Sabate nenggel pisan kana iga burung sabda. Jebrot! Bangkieung awak sabda teh nepikeun ngabangkieung. Meh-mehan we rubuh lamun teu bisa ngajaga kaseimbangan badana mah. Hehehe. Karasa ieu nama sabda. Hehehe. Jak kedeung deui sia bakal kojor. Cek aing oge kapanan. Jago kamari sore mama bisa ngalehkeun jago kahot nu geus asa ku pangalaman deuleuh. Sok sana ajan sia teh hebat sabda. Tapi kapanan pangalaman mah leuwih loba kan keneh dewek. Dadang ka jero dewek leuwih ponjoy. Sabda teh henteu nembalan tapi musirkeun perhatianana. Bari jeung sajeroning hatena mangocomang sorangan. Tetela, aing teh eleh tanaga jero. Bawira Sabate boga tanaga jero anu hebat. Sok sanajan ari dina jurus mah aing leuwih unggul. Kayak kieu mah weuh cara sejen. Iwah tinggal gunakeun si rompang. Ku cara ngagunakeun si rompang dipiharep bakal bisa ngimbangan Bawira Sabate. Cek sabda kitu teh bari seret atuh ngalugas berog si rompang. Geningan sia teh boga bedog anu rompang. Bedog butut kitu arek dipake nyang hareupan aing. Sok sanajan rompang-rompang oge. Ieu teh bedog kuring mangrupakeun warisan tinu jadi bapak. Nah, sa bapak sia teh sabda euy. Aya ku balaguk ngawaris bedog rompang sagarupa. Bapak kuring ngaranna teh Kijat Mika. Sa Kijat Mika? Basa disebutkeun eta ngaran Kijat Mika. Bawira teh nepikeun ka ngahuleung atuh. Jika nunggeus wawuh kana eta ngaran teh, Bawira salaku jago kolot. Manehna teh asa kungsi cenah ngadenge eta ngaran teh Kijat Mika. Moal kitu Kijat Mika nu baheula kungsi kadenge ku aing ka sohor. Jawara anu ngalawan walana. Cek rentes hate Bawira Sabate inget ka jaman namang sakeur ngorah sawaktu ngumbara ka Banten. Kunaon? Kalah ka ngahuleung? Nah wawuh ka bapak kuring. Jadi sia teh anakna Kijat Mika anu baheula kungsi ka sohor euy.
merangan Walanda. Najan sia anak pajuang oge euy anu kungsi ka Johor keur aing mah moal aya nanaonan hasok dirapetakeun eta podog teh sabda. Tada Bahwira. Hup, ieu. Seak gajeleng sabdana Rajang. Tangaranan kiwari geus nyekel si Rombang. Awak sabda teh jiga nu kabawa hiber we atuh ku eta si Rombang. Kecepatan gerakna pohara jadi luar biasa. Marengan jurus bandrongna dina tata gerak sahabat. Bahwira ge mendengar anju kaget atuh ningali Panarajang sabda ngagunakeun bedog si Rombang sakitu hebatna. Basa bedog arek nigas kana beuheung rikat. Maneh teh ngarendekeun awakna plos bedog teh nyamos nganorokaya. Tajongan sabdakeun pisan kana beuteung jebrot. Rada we Bahwira teh meuyegeung atuh kabeunangan beuteungna mah. Basa sabda nyusul tebus Panarajangna bedog da kiwari mah rek ditarokeun we kana babatok ke Bahwira sabah. Tapi Bahwira ge handemikeun lamun nepikeun ka ditarok ku si Rombang. Sakilat manehna ngagajeleng gagigir plos sabatan bedog nyamos. Hiuk malesna Rajang. Leungeun katuwuna rek ngahandem kana dada tapi rikat ku sabda teh ditadah ku leungeun kencana. Dua da leungeun teh diaduk gaduk deus. Jarek-jek. Kiwari mah duana teh mundur dua lenggah. Netelakeun tenaga jero sabda teh jadi imbang. Bahwira mah ningali anjuk kagetna cenah. Kiwari mah sabda teh jadi pedas. Moal kitu pangaruh nyekel eta bedog si Rombang. Tetela geningan najan bedog Rombang oge sakitu hebatna. Aya ayeuna tenaga si sabda teh jadi bedas. Moal kitu pangaruh tina eta bedog. Anak kitu mah eta bedog Rombang teh lain bedog samane. Tapi keun hayang nyao. Nah kumaha cenah kahebatanana. Kitu nanti kiwari mah Bahwira sapamihlan di majuna Rajang gerakan teh mungkin cepet wae ngabijilkeun jurus simpenanana. Tapi teteh lah dina jurus mah sabda teh leuwih unggul. Sok sanajan Bahwira teh hutet tapi teu waleh bisa diunggulan we ku sabda teh anu ngutamakeun kacepatan gerak jeung di serangan balasan anu sakitu ngabahayakeun. Basa Panarajang Bahwira sabda teh bisa dikiwarkeun ku sabda. Kiwari mah sabda malesna Rajang bedog si Rombang teh lir dina kacepatan kilat we. Nyaho-nyaho nyabet kana dada eta Bahwira sabda. Aduh kurang ajar sabda. Kiwari mah dada Bahwira teh anu kabeunangan nepikeun ka tatu. Sabda nempo musuh geus kabeunangan. Kawas anu hante mere seunghapan laju we ngajeratna Rajang. Kacepatan bedog si Rombang teh beuki pohara cepetna. Sakapeung mah eta bedog si Rombang teh muih we jiga kolecer. Puguh we atuh Bahwira sabda teh kiwari mah jadi kawarahan. Basa Bahwira sareng ngagajeleng ka tukang sabda teh harita ngalungkeun bedog si Rombang dina kacepatan gerak nu pohara luar biasana. Kulantaran sabda teh geus musurkeun sakabeh tenaga cerona dina eta leungeun. Belesat bedog si Rombang teh dialungkeun ngabelesur lir pasar we atuh. Keuna pisan nubles kana beuteung Bahwira sabda gabros. Sabda urang ajar. Gebru Bahwira sabda teh rubuh bari dina kayaan kuyang getih. Teh teh hebat sabda. Ieu podog lain sa podog da geningan. Ada si aing dianggap enteng. Tekung sirila eta Bahwira sabda teh kekerjatan we sakarat. Malahan mati laoge langsung ngusek ngelepaskeun napas anu panungtungan. Sabda ningali musuh geus ajal binasa. Hatena teh ngemplong bari ngucap syukur we lantaran musuh anu dianggap tangguh teh kiwari mah geus bisa diungkulan. Sakaligus kekuatan anu diandalkeun di kadupungur teh kiwari mah geus tumpur. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Isim abdi masih kena tang tayungan. Bahwira sabah. Hampura kuring Bahwira. Kapaksa anjeun kudu dibinasa.
Cek sabda kitu nate bari nyampeurkeun ka layon Bahwira. Geus kitu mah, heuleuh mitra waktosna parantos nyekapan geuning. Segala urang tuna jejar carita Jawarati Gunung Halimun dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.